Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu keun deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluyikeun hanca carita anu katunda mitra dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di lembur Batu Nunggal anu mana kiwari Juragan Jayarana bade angkat kadayu. Sareng Siduki oge kadua baturna. Samalah Jakarana kiwari parantos ninggalkeun mangna nyaeta bade ngajugjug ka Pasir Nangsi. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita? Sumaga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan Juragan Jayarana jeung tilu pangawalna kitu deui Jakarana. Anu ayeuna keur aya di perjalanan insyaallah engke kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun si Jupri jeung baturna anu tilu nyaeta si Oded, si Juha jeung si Keling. Anu harita terus arindit ninggalkeun pakalangan tarung sabada eleh gelut ku musuhna. Si Jupri jeung baturna terus bae laleumpang tapi teu bisa gancang lantaran ngarasakeun kanyeri dina dadana. Wanci geus maju kaburit kayan alam kacida mata kuaas. Tatangkalan rajag di sisi jalan rupana koneng yang lir masinangling kahibaran ku cahaya layung anu huru ngempur tibeh kulon. Manuk leutik pating aracelog dina dahan bade ricit di sarada. Sedengkeun angin leutik ngahiliwir ngoyagkeun dangdaunan. Sanggeus aya kana sawatara waktu lumampah, reg si Jupri eureun leumpangna. Aduh euy. Dewek capek sigana teu kuat lamun kudu neruskeun leumpang mah. Dada nyeri asa panas jeung ogap. Aduh. Ceuk si Jupri napas ngahegak. Dadana reng haparanjug da puguh bakat ku capek. Sarua dewek oge euy. Sigana geus teu kuat lamun terus kudu leumpang mah. Lantaran sarua dada dewek oge nyeri. Walon si Oded sarua kadenge napas ngahegak. Kesa ngoprot saluar awak. Ya lamun kitu mah urang leureheula we di dieu. Jeung deui kayaan geus burit ieu teh. Lalampahan jauh kede. Jadi mending cicing lah di dieu. Kajeun isuk urang ngeureueuh deui sanggeus awak rada jagjag. Jawab si Jupri bari muringis. Koloyong kahandapeun tangkal muncang anu aya di sisi jalan. Brek diuk setengah ngabebeutkeun maneh. Ningali kitu baturna nuturkeun tuluy gokek dariuk ngareureuhkeun ka capek. Dasar kurang ajar. Geuning musuh urang teh acan paeh euy. Mata keran sakitu harita teh apan geus kabawa ngapung ku angin. Tapi tete lah si Jakarana mah teu paeh. Nah manehna teh boga ilmu naon nya? Ceuk si Juha bari rutret ka sakabeh baturna. Dewek oge degarti. Nah si Jakarana teh teu modar. Nah kumaha si Abah teh ilmuna beut teu mental.
Dada bukti dah babu seorang teh hirup ke desar tak jak melengjang teu kurang dadaon. Ceuk si Keling bari ngurutan dadana nu karasa nyeri. Teu modar si Jakarana teh. Samalah pangabisana beut kalah beuki nambahan. Buktina ngalawan urangan ukur sagebrakan. Bener Soden. Sok pada halapan pangabisa urang teh geus nambahan da mindang dilatih ku si Abah. Tapi beut kawas eueuh tapak ngalawan si Jakarana mah. Angger bae teu mampu pikeun ungkulan pangabisana. Padahal manehna ukur sorangan. Dina kitu mah bener hebat si Jakarana teh euy. Ceuk si Juha manehna muji kana pangabisa Jakarana. Tapi dewek mah heran. Nah Nyi Mayang jeung aya di wewengkon ieu. Nah naon manehna teh? Jeung deui teu boleh ngaganggu kana urusan urang. Nah nyaho ti mana lamun urang opatan aya di dieu? Coba hayo pikir sok. Ceuk si Jupri ngarasa heran. Lantaran teu disangka beut amprok jeung Nyi Mayang. Keun bae lah teu kudu dipikiran ari soal Nyi Mayang mah. Sabab geus biasa manehna masuk udar-idar. Tapi mata kitu oge tangtu aya anu keur diteangan. Tapi duka teuing naon. Keun urusan Nyi Mayang mah tunda heula ye Jupri. Ayeuna mah mending oge pikiran awak sorangan. Sabab karasa meniripuh dewek mah. Awak asa ringsek. Beuteung lapar mangkaning jauh ka lembur hese neangan dahareun. Tak kudu kumaha ari geus kieu. Ceuk si Oded bari ngusap kesang ku bajuna. Ya kieu we atuh ayeuna mah. Beuting ieu kapaksa urang beuting di dieu. Soal dahareun urang neangan lah ka kebon batur. Sigana sampe-sampe mah aya lumayan tambah lapar. Tak isukan. Urang neruskeun lumampah lantaran ieu pasoalan kudu gancang dilaporkeun ka si Abah. Bener kitu we lah ayeuna mah Jupri. Dewek satuju. Ceuk si Juha nya tujuan kana caritaanna. Kitu deui baturna sarua satuju. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna. Kira-kira wanci haneut moyan. Panon poe moncorong ti belah wetan, angin leutik ngahiliwir ngoyak gendang daunan kadengena pating korosak pating ngarulang kawas anu ngagupayan. Dina kayaan kitu. Si Jupri sabatur-batur geus nyararing, suku karasa rarincug, awak nyarari jeung rariged sirah karasa lieur. Samalah dadana masih kene karasa nyeri. Tapi sok sanajan kitu teu dirasa. Harita maranehna terus arin ditinggalkeun eta patempatan. Ari tujuanna rek balik ka lembur Sindang Sari pikeun ngalaporkeun kajadian anu kamari ka alaman. Urang gancangkeun carita saminggu geus kaliwat. Jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Nya dina hiji poe si Jupri jeung baturna geus aranjog ka lembur Sindang Sari. Nya terus ngajugjug ka imahna pakubu anu jadi tempat cicingna. Barang sup ka pakarangan. Katempo Ki Badrowi keur diuk sorangan di tepas imah bari udud. Jupri sila geus datang. Tapi naha beut lengoh? Tanya Ki Badrowi bari melong ka sakabeh murid anu harita teh beuki deukeut. Aduh Abah ulah wakata tanya atuh lantaran kuring teh capek. Walon si Jupri kalacat unggah ka tepas. Dituturkeun ku baturna brek dariuk. Napasna ngaharegak beungeut burahay beureum. Sakujur awak baseuh ku kesang. Ningali kitu Ki Badrowi teu tatanya deui lantaran nyaho lamun sakabeh muridna nyatang tu carapeun. Gero nyalukan si Asdur jeung si Dodeng. Dodeng! Asdur! Mawacai oi jeung dadauhna. Yeuh badan maneh geus datang pasti harayangeun nginum. Ki Badrowi ngageruan kanuduaan sorana tarik kadenge ka tukang. Si Asdur jeung si Dodeng puguh rareuwaseun. Terus gura-giru duanana nyarampeurkeun baranggok di dinya geus nyampak si Jupri jeung baturna anu keur dariuk ngalungsar.
Aya naon bah? Kening marane geus baralik euy. Ceuk si Asdur red ka guruna. Geus kitu red ka sakabeh baturna. Aya naon hate kadenge. Bieu aing nganggo robok nih tah mawacai jeung kadaharan ka dieu. Dasar torek sia. Ceuk Ki Badrowi molotot ka si Dodeng jeung ka si Asdur. Anu datangna lalengoh da puguh tadi tepati kadenge. Lantaran keur jongjon popolah nyadiakeun kadaharan. Ya tuh da teu kadenge bah. Da kuring duaan teh apaan keur di dapur nyadiakeun kadaharan pamenta abah. Wah, alesan si laing mah Dodeng. Sok gancang ka ditu nyokot heula cai jeung lalauhna. Buru sia moncong leleda. Jahog bah, kehola atuh bah. Meni popolotot kitu abah mah. Leo si Dodeng guragiru ka dapur rek nyadiakeun anu dipenta. Dituturkeun ku si Asdur. Sanggeus aya di dapur gewat nyadiakeun cai jeung lalauhna. Kabenaran harita boga goreng ulen ketan tapi eta oge meunang menta bari maksa tibah uka. Ditambahan ku cau muli 2 sikat meunang ngala kamari ti kebon palebe. Nya tekung silila oge geus sayagi sarta terus dibawa ka tepas imah. Sohor atuh diasongkeun ka hareupeun si Jupri jeung baturna nu keur dariuk mening ngalalungsar. Nempuk kitu nya puguh bae atuh si Jupri jeung baturna teh aratoheun. Sarta teu kudu dititah harita keneh langsung gupgap kana cangkir anu dieusi ku cai. Terus regot ngarinum mening ngarelek-lek. Kawan tu geus hanaang harayangeun nginum ti tadi keneh. Samalah terus kop kana goreng ulen dicocolkeun kana sambal goang. Sakabehna meni bangunan nu lapar pisan. Geus kitu krewek kana cau muli sanggeus dipesek cangkangna am diuapkeun meni pating camuil. Sedengkeun ari Ki Badrowi jeung si Asdur kitu deui si Dodeng ngan ukur nerempokeun. Saurang oge eueuh anu cacarita. Tekung silila. Sakabeh kadaharan geus beak meni bersih taya anu nyesa. Sanggeus ngarasa seubeuh kop kana bako jeung daun kaungna. Dekul ngalinting gur diseungeut tuluy arudud awaknya rande kana bilik. Hehehe, di marana maraneh teh? Meuni siga anu can maragi dahar. Tanya si Dodeng panon rutret ka si Jupri jeung baturna nu kakara datang. Puguh geus sababaraha poe dewek sakabeh teu manggi dahar. Kan ukur kitu we ngadahar anu sapanggih-panggih di jalan. Batak meuni ripu awak teh lungse. Samalah untung bisa balik deui ka dieu oge. Walon si Oded bari melong ka si Dodeng. Nah make jeung bisa kitu. Nah salila lunta maraneh teu panggih jeung warung di jalan. Jeung deui naon maksudna make nyebutkeun untung bisa balik deui ka dieu sagala. Ye, lain eueuh warung Dodeng. Puguh keur apes kuring sakabeh teh. Dari warung mah loba ngan kuring sakabeh teu ngaliwat ka jalan Pilemburan. Tapi nyorang jalan pasisian lantaran hayang gancang nepi. Oh kitu tapi ari apes teh. Apes kunaon? Nah naon atuh anu kaalaman ku maraneh opatan pangna bisa kitu teh? Tanya si Asdur bari kerung. Panon melong ka si Oded sedengkeun Ki Badrowi can wakamilu cacarita manehna jempe bae ngabandungan gunem catur muridna. Puguh kuring sakabeh teh panggih jeung anu geus paeh. Tapi hirup deui matak liur kana sirah mikirana oge. Kumaha maksud si laing Joded? Cing sok atuh gancang caritakeun ngadah ku dewek ka hareuti. Jeung saha atuh anu geus paeh hirup deui teh ha? Piraku aya manusia bisa kitu? Tanya Ki Badrowi bari mureleng ka si Oded anu keur diuk bari ngelepus udud. Puguh kieu eta teh bah anu geus kaalaman ku kuring sakabeh teh. Sok keur bandungan ku sararea sarta geus pasti bakal kaget. Teu loba carita. Barabat si Oded ngadadarkeun deui sakabeh kajadian anu kaalaman ku maranehna opatan. Basa ngider neangan garongeun. Samalah nepi ka ngalaman tarung deui jeung jakaran anu geus dianggap maot ku maranehna. Samalah teu kaliwat dicaritakeun ngeunaan Nyi Mayang anu harita teh aya di tempat kajadian. Sakabehna dicaritakeun di tetek taya anu kaliwat. Barang ngadenge kitu nyapuguh atuh Ki Badrowi meuni buncelik. Untung padudan anu aya dina bibirna teu kateureuy.
Da puguh bakatku teu percaya kana sagala nu geus dicaritakeun cikeneh ku si Oded. Ceuk pikirna asa kacida mustahil lamun musuhna make kudu hirup keneh. Naon? Anu bener sia Oded nyarita teh. Montong sok ngabodo dina kayaan kieu mah bisa dicabok saku aing. Make jeung nyebut ka si Jakarana hirup keneh sagala. Nyaha ngalindur si laing teh. Ceuk Ki Badrawi nyentak panon molotot ka si Oded anu kakararengse cacarita. Oh dari Abah. Nah saha nu ngalindur. Pugu bener kitu Abah. Si Jakarana musuh urang teh hirup keneh. Jawab si Oded tandes turdaria. Panon melong ka guruna. Tuh da bener sia masih anu ngalindur. Teu dewek mah teu percaya kana caritaan si laing. Paling oge ngabohong sia mah jelo. Tembal Ki Badrawi keukeuh ngarasa teu percaya kana caritaan si Oded. Ieu Abah, kuring mah teu ngabohong. Teu ngalindur jeung teu heureuy. Sok atuh tanya si Jupri, si Keling jeung si Juha. Beut piraku rek ngabobodo ka Abah. Bener bah si Jakarana teh hirup keneh. Sabab jelas katempo ku sararea, samalah apa nepi ka tarung jeung kuring sakabeh. Antukna sakabeh murid Abah eleh sabab manehna teh ngagunakeun tanaga jero. Yeuh dada nepi ka nyeri bah jeung eungap kuring teh. Wat kahese ngambekan. Tapi untung kuring opatan teh teu dipaehan ku manehna. Bener Abah caritaan si Oded teh. Musuh urang si Jakarana hirup keneh. Jadi manehna titupai sakumaha ceuk sangkaan urang. Sabalah sigana moal ladai oge bakal datang ka dieu pikeun ngajorang ka urang Abah. Ceuk si Jupri ngayakinkeun ka guruna lamun musuhna bener hirup keneh. Lamunnya si Jakarana hirup keneh. Caritaan maneh memang bener Jupri. Moalila deui eta mangkeluk pasti bakal datang ka dieu pikeun ngayakeun balitungan jeung dewek. Dah kulantaran kitu. Urang sakabeh kudu tatan-tatan pikeun yang hareupanna. Syarat tak timimiti isuk maraneh kudu ngider deui teangan si kuwu jeung kulawargana anu geus lila eueuh bejana. Syarat lamun kapanggih geuwat bawa ka dieu. Lantaran maranehnya bisa dijadikeun tandon pikeun ngalawan si Jakarana lamun aya dina cekelan urang mah. Ceuk Ki Badrawi mere parentah ka anak buahna sangkan nareangan deui pakuwu jeung kulawargana. Anu geus lila pisan eueuh bejana. Samalah teu bisa manggihan tempat panyumputana. Nya teuing di marana ayeuna ayana. Jari keur kuring mah siap bae bah. Ngantong waka isuk atuh sabab kuring opatan hayang leureuk heula. Ripuh bah kuring teh. Jeung deui ieu dada masih keneh karasa nyeri can cager pisan. Jadi kudu diubaran heula atuh ku Abah sangkan kuring sakabeh pulih deui. Da tugas anu dibikeun ku Abah teh berat atuh. Heuk atuh kitu oge. Sok ku dewek maraneh dibere waktu 3 poe pikeun leudeuh. Perkara awak maraneh anu masih keneh nyadari, tang tuku dewek diubaran. Kumaha ringeunaan anak dewek nyimayang? Nyaha basa pangikung si ditanya atawa henteu? Maksud Abah ditanya kumaha bah? Tanya si Juha bari melong ka guruna. Nyaha kumaraneh ditanya. Nyaha keur naon anak dewek make aya di tempat eta? Apan eta tempat teh sakitu jauhna? Tapi naha jeung make los-los aya di dinya. Cing maraneh nyaho teu alisana. Wah, boro-boro bisa nanya tuh bah. Lantaran kakara amprok oge anak Abah teh langsung popolotot ngajak kelut. Da geuning nyimayang mah geus jelas pisan sok ngabelaan ka musuh urang. Malah hapan geus aya sababaraha kali pagawean kuring sakabeh gagal lalatan nyimayang. Asa matak lieur ngabandungan tingkah polahna. Anu beda pan jeung Abah geuning. Ceuk si Juha.
Nyaritana bari papatang ngajelaskeun ngeunaan Nyimayang. Puguh ieu rejawe koge. Boga anak hiji awewe tapi manehna teu beunang diurus. Sareta teu daek ngagugu kana kahayang anu jadi kolot. Sifatna teh bedegong urat batu. Tapi naha aya hubungan naonnya antara si Jakarana jeung Nyimayang. Lantaran lain kakara sakali bae maranehna aya di tempat anu sarua teh. Tanya Ki Badrawi terus mikiran Nyimayang anu jadi anakna. Anu kadengena mah asa mindeng babarengan jeung musuhna. Bah, sigana mah bogoheun Nyimayang teh. Lantaran si Jakarana mah kasep. Tah kitu lamun nurutkeun pikiran kuring mah. Naon Dodeng? Dedengian teh si Mayang bogoheun ka si Jakarana. Eta mah kakara sigana bah. Tapi duka teuing ari bener henteu mah. Bisa jadi gitu. Tapi cangtu dewek moal satuju jeung moal suka. Lamun seug si Mayang mikah hayang ka lalaki anu jadi musuh bebuyutan dewek. Eueuh pikeun aing mah samalah cadu. Keun sia lamun isuk adawa pageto aing panggih deui jeung eta mangkeluk. Geus moal rek ditanya deui rek langsung dipodaran we ku aing mah. Kitu ceuk Ki Badrawi. Untuna kekerot tampaleungeun dikepeulkeun. Dodeng Asdur. Poe isuk maraneh duaan arindit jangan si Mayang nepi ka kapanggih. Terus bawa ka dieu. Pokona kumaha bae carana mah anu penting kudu bisa kabawa ka hareupeun dewek. Siapa? Beres bah. Si Asdur jeung si Dodeng ampir bareng nembalan. Dah geus we ayeuna mah. Si laing Jupri Oded juha keuling. Pek leureuh heula ku dewek ti bade waktu 3 poe. Tapi ari si laing mah Asdur jeung maneh Dodeng. Isukan oge gancang geramiang jangan si Mayang. Kitu ceuk Ki Badrawi mere parenta ka sakabeh muridna sangkan maluruh anu jadi musuh jeung anakna. Geus kitu mah bebadamian sakabehna dianggap rengse. Jung Ki Badrawi nangtung terus ngaleos muru ka kamarna. Sedengkeun si Jupri jeung si Oded si juha katut si keling. Tuluy kebat ka tukang muru ka pancuran maksudna mah rek bebaresi. Lantaran geus sababaraha poe teu marandi sarata teu disalin baju, jadi teu matak heran lamun sakabehna barau badot jeung Rarudin. Mitra kaum dangu kacaritakeun isukna. Sakumaha nu geus dicaritakeun kamari, si Asdur jeung si Dodeng harita terus bae arindit rek neangan Nyimayang ngajalankeun parentah guruna. Heuleut 3 poe ti harita. Si Jupri, si Oded, si Dodeng kitu deui si keling sarua maranehna arindit rek neangan pakubu sakula warga. Tapi inditna teu babarengan. Sabab ngarah mencar. Si Jupri bareng jeung si Juha ari si keling jeung si Oded. Sedengkeun Ki Badrawi di imah sorangan eueuh anu maturan. Jag urang tinggalkeun heula lalampahan Ki Badrawi jeung sakabeh muridna. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun deui kayaan di Pasir Nangsi. Nyaeta di imahna Bahdirga jeung Amburasti. Kacaritakeun dina hiji poe harita teh wanci pasosore. Di buruan imah anu tempatna teh kawilang datar jeung lega. Aya saurang mojang anu keur hutet latihan jurus gerakana estuning kesit. Panon rancingeus. Sok sanajan lamun nilik tina papakeana mah kawilang basajan. Samping lereng geus belel kitu deui kabaya anu dipakena sarua geus belel. Tapi anehna teu matak jadi ngurangan kana kagelisana. Eta mojang tayalian ti Nyi Arum Rengganis anu geus aya kana sababaraha bulan cicing di imah Bahdirga. Ari digigireun imah aya Bahdirga anu keur nangtung bari ngawaskeun ka Nyi Arum anu keur latihan. Paromana katempo meuni marah mai bangun anu bunga reueus ka Nyi Arum anu kakara oge aya kana sababaraha bulan. Tapi ayeuna geus katempo pangabisana loba kamajuan. Lamun seug dibandingkeun jeung sababaraha bulan ka tukang.
Nya atuh teu kitu kumaha ada puguh ampir unggal poe Nyi Arum tuluy dilatih ku Bahdirga. Diasah kamampuhana. Tetela geuning si Nyai teh calakan teu salah lamun manehna jadi murid aing. Sakitu mah geus lumayan pangabisana cukup pikeun ngajaga diri kawasna moal mata kariwang. Ceuk Bahdirga ngagerendeng ngomong sorangan. Barijeng teu leupas melong ka Nyi Arum anu keur jongjon latihan. Naon Abah anu moal mata kariwang teh? Cing sok caritakon. Tanya si Ambu anu harita geus aya gegereun. Ditanya kitu Bahdirga ngareret. Itu si Nyai maksud teh Ambu. Sigana ku ayeuna mah moal mata kariwang lantaran pangabisana kaitung lumayan. Cukuplah pikeun ngajaga diri mah. Sok geura tempo ku Ambu. Urang pecak pangabisana ku Abah. Walon Bahdirga ret kana suluh anu ngabarak meunang meulahan. Gap dicokot geus kitu dijungjungkeun. Ukur sakilat belewer eta suluh dibalangkeun ka palebah Nyi Arum anu keur nukangan. Hiuk suluh kai nyeleber rek ngahancak kana punduk. Tapi dina kayaan kitungan ukur sakilat. Nyi Arum malikeun awakna bari ngahambatkeun suku katuhuna dipake mapag suluh anu datang gancang pisan. Hiuk! Buledug! Celeng! Suluh ngaceleng kanu jauh. Bareng jeung kitu hiuk suluh kai datang deui bakat ku tarik sorana meuningah hiung bangbaraan ayeuna mah pas rek kahancak kana sirah. Tapi Nyi Arum kacida pisan kesitna. Samemeh suluh datang rikat lep sirahna ngelok meuni dongko. Hiuk plos suluh teu keuna kana sasaran. Guprak ragrag ningang lemah. Tapi dina kayaan kitu sakilat Bahdirga luncat beri ngayunkeun peureupna rek kahancak kana beungeut. Hiuk gilak plos Nyi Arum rikat ngagiwar. Seak malik narajang suku katuhuna ngolebat rek ngajejek beungeut. Barang ningali suku Nyi Arum ngolebat ku Bahdirga rek ditewak. Tapi samemeh nepi Nyi Arum harita rikat ngajuralitkeun awakna ka tukang sababaraha juralit. Katingalina bangun hampang satuluyna celegedeg nangtung rada anggang. Alus pisan Nyai, pangabisa hidup ayeuna geus katempo loba kamajuan. Cukup sakitu mah keur ngajaga diri lamun isuk atawa pageto lunta ti dieu. Sigana Abah jeung si Ambu moal ngarasa hariwang. Ceuk Bahdirga bari neuteup ka Nyi Arum pinuh kurasa kanyaa. Barang ngadenge kitu Nyi Arum imut paromana marah mai. Terus nyamperkeun ka si Abah. Hatur nuhun Abah. Alhamdulillah ayeuna katiasa abdi rupina tos seueur majengna. Nanging eta sadayana ku ayana jasa salira Abah sareng Ambu anu parantos saat maparin pitulung ka abdi. Sadayana ku abdi katampi kateda pisan. Mugi kasayan salira Abah kali Ambu dibalas ku Gusti Allah anu Maha Kawasa. Margi pami abdi mah tangtos moal tiasa ngabalesna. Walon Nyi Arum nyaritana meuni sopan tur daria. Dirina kacida pisan tumarima kana sagala kahadean Bahdirga jeung bojona. Geus Nyai teu kudu nyarita kitu ka Abah jeung ka si Ambu mah. Sabab ari silih tulungan mah geus jadi kewajiban sararea pikeun urang salaku umat manusia. Jadi geus teu kudu mikiran keur ngabalesna. Sumuhun hatur nuhun pisan Abah. Nanging Abah naha kinten-kinten kawidian saupami abdi bade maluruh pun bapa sareng pun biang. Naon Nyai? Edengean teh hidup rek maluruh indung jeung bapa. Si Ambu nanya bari neuteup ka Nyi Arum. Sumuhun Ambu leres kitu pisan. Pargi abdi teh tos lami pisan tetepang sareng aranjeuna. Nyaduh ka di mana sareng kumaha ayeuna nasibna. Nyi Arum ngaharuk inget kanu jadi indung bapana nu geus lila teu panggih. Abah kumaha cenah si Nyai terek maluruh indung bapana. Nah moalna naon? Kumaha lamun panggih deui jeung jalma anu jarhat teh ya. Si Ambu tumanya bari ngareret ka Bahdirga hate ngarasa hariwang. Nya ari hidup boga pamaksudan anu sarupa kitu mah nya pek bae Abah moal bisa ngahalangan.
Da memang geus kitu kuduna lantaran hidup teh masih boga indung bapa anu kudu diteangan. Sabab geus tangtu kolot hidup oge ngarasa hariwang. Da geus lila atuh nyai aya di dieu teh. Ngan papatah Abah, omat hidup kudu ati-ati sarta kudu bisa ngajaga diri lamun geus aya di setengahing perjalanan. Pangnama bisi hidup pareng panggih deui jeung anak buah si Badrowi. Anu tangtu maranehna teh masih keneh nariangan nyai sakulawarga. Ceuk Bah Dirga mere pepeling ka Nyi Arum lantaran ari hate leutik nama hariwang. Sok sieun Nyi Arum manggih balai di perjalanan. Sumuhun Abah, insya Allah abdi bade hati-hati. Tapi iraha hidup rek indi teh nyai. Saupami kawidian mah ku Abah sareng ku Ambu. Bade dinten enjing abdi angkat teh. Margitos teu sabaroh yang penak sareng sepuh. Nya teu nanaon atuh kitu oge ku Abah mah geus pasti diidinan. Sarata di jurung kupang doa sangkan nyai aya dina kasalametan. Hatur nuhun Abah. Walon Nyi Arum paromana marahmai. Hatena bungah lantaran geus meunang idin ti Bah Dirga anu ayeuna jadi guruna. Pe kumaha lamun Nyai Indit? Geus pasti ambu teh bakal longiton sarta duaan deui we sigana majeng si Abah hirup teh eueuh batur. Ceuk si Ambu nyaritana rada cumalimba. Munggu hate mangarasa berat rek ditinggalkeun ku Nyi Arum teh. Da puguh si Ambu mah kacida pisan nyaahna. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.